kuring cicing bener-bener henteu bisa ngejan dibengkeun ku tali durian sanajan loba nu datang pating kuriling neangan lawang pating kaletrok kana panto hate tapi kukuring teu palire durian teu bisa digantian ku harta durian teu bisa digantian ku harta durian teu bisa diaya-aya durian tetanglah henteu kapaksa digodakeun dina rasa dirituna digodakeun tina hate didituna dibuka dibaca kurang duaan dijaga diriksa pinu rasa kaeman itu bapak siapa Pak Cece? Oh Pak Sarno wakil Pak Zemi bapak sini salah yang salah ya bapak mau ikut sini nih aduh dina hate kuring anjeun cicing dina hate anjeun kuring cicing bener-bener henteu bisa ngejan dibengkeun ku tali durian sanajan loba nu datang pating kuriling neangan lawang pating kaletrok kana panto hate tapi kukuring teu dipalire durian teu bisa digantian ku duda durian teu bisa digantian ku harta durian teu bisa dihilian ku domba durian datangna henteu kapaksa digurakeun dina rasa tidituna dikodrakeun dina hate tidituna dibuka dibaca kurang duaan dijaga diriksa pinu rasa kaeman asik bapak saha izin dengan anak bapak punten ayah kamian ke ayah bapak lagi dong masih banyak soalnya dina hate kuring anjeun cicing dina hate anjeun kuring cicing bener-bener henteu bisa ngejan dibengkeun ku tali durian sanajan loba udah datang pating kuriling neangan lawang pating kaletrok kana panto hate tapi kukuring teu dipalire
bisa dihilian ku harta, durian teu bisa dihilian ku rumah, durian teu bisa diaya-aya, durian datang na hente napaksa digurakeun tina hate di dituna, dikodrakeun tina rasa di dituna, dibuka dibaca kurang doa